masuk ke rese. Nanti sian ku Bapak Haji Dodi sete. Kami pindah deui. Sete. Ku apa dieu lain kami mah ieu sok ngero kula udah mau naon wae we digarap begini teh. Oh, ngerakeun. Jeung eta dana sete ngerakeun dana. Nah, ulun leuwih hade sete dana. Kan bae we emang masalah kuat lo. Oh, sete masalah. Kalau gur dibalik, anak pakai sama dulu balik sampai atuh. Terus gua harus bilang wow itu cicilan ke sesorodotan aya uji dan barengan sorong ke kiri sorong ke kanan dengan ini Mana cicilan ke sesorodotan aya uji dan dikarungan sorong ke kiri sorong ke kanan dengan ini walah lagu siap. Tadi mana gede? mana mau kesori segala mana nyambung sama ikan langsung ngajarikan wae ini mana gel Walah, lain gelo imane ngandangan we kudu matun sete. Teu era ku Bapak Haji Dodi Mansur, teu era ku Bapak Haji Ade sete. Gusti ieu teh gelisna sakitu kami ieu apa gelisna hayang apa biasana kami Oh, sakumaha beda ge? leuwih picuri kan besok itu wae kalau majikan teh kan baheula mah dia oge teu kieu-kieu teh mah dirusak kumaha mana mah datang wae Oh lain, tepuk itu panganten geus datang. lain beda manehna jeung Pak Haji Dodi dandanan Pak Haji Dodi mah dedeng sampe lupa ade Pak Haji malah mengibaratkeun mah cenah sakit cenah swalau Ayo sina naon? Pak Haji mah matana sipit kos siga andilau Hei, nah sia kita biangkan deui. Ayo urang. tamane mah leuwih hade ku Pak Haji Dodi Naon gitu? maneh mah cenah capit cenah lili Ayo sina, mana mah mata sipit maneh mah cenah surili maneh apa surili maneh Teu naon nu kumaha? maneh teh monyet ya mengot lain urang di Gusti agung bunganya sok sanajan aya kopi oge urang mah bisa kana ngaliung Oh, urang mah bunga. Itu urang rek ngobak jasa kedapan deui. Apaan baheula urang boga cacarekan. Lamun incu abah teu nemu jeung jodona, abah rek kawin deui. belakung siapa nang kawin wae hirup Perturutan saja teh bina-bina teh. Mas itu teman yang paling baik. Tenurutan tukang kenang teh. Bina-bina teh. Tukang kenang iki turun untuk nakawin wae teh. Oh, itu wae mana. Otak anu urang bakaulana, mana belah itu urang belah ieu, kan baheula urang di sawah di mantang kita bahagia.
Bangga ngadada bangsa laga sampai kali bungkas semua saya itu ramai di jepit gobun bakal diaturkan di serapan deui. Buat teman mulia tenang lagi mulia jerahu dianti alam yang kasih bangan disebut sembarang beja. Ripaingan payung tanggung ditalumpit kamiti ur malaki asih ur kembang kaheman ur sebenarnya pada kemarin moga-moga yang berhasil mengalami salam raja sabit semua Allah sallallahu alaihi wasallam semua Allah sallallahu alaihi wasallam rombongan untuk langsung menuju tempat yang sudah kami sediakan di sebelah kanan dari panggung hiburan. Kursi yang sudah disediakan oleh panitia dan pada kesempatan berbagian untuk tempat bapak dan ibu sekalian. Dan kemudian di sebelah
Persilakan untuk rombongan. Persilakan untuk rombongan. Kesenian berlangsung diabadikan. Ibu pimpinan juga ikutan ikut serta. Silakan ibu pimpinan dari HD Production juga ikut serta di sini sama kami dan. Silakan untuk Bapak dan Ibu dan sama pengantin untuk duduk kembali di tempat di kursi yang sudah kami sediakan. Sejak muntan kanu agung ka Allah Ghafurur Rahim. Sejak rek amitan muga panjang kunjung geni.